Ayeuna bagana jariah langsung lah bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati dalam sani bi kitabil jajari alisih wa sinasih Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jajari rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naoneun? Bet kasabarata teh? Nya 25-nya? Oh, nya bener ka 25-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wawon wayaun sakana wan pataha qablahuma wal inhirab pusuhiha bilami wara ririn joil wali tapasisinodo danis tatil. Bismillahirrahmanirrahim. Wawun ari wau wayaun sareng iya sakana anu sukun itu wawun jeung yaun wan pataha sareng narima patah naon wan sareng narima patah itu wawun jeung yaun qablahuma dina samemehna itu wawun jeung yaun guna teh itu ulah kana wawun jeung yaun sanajan hadinya alif tasnya oge kieu guna teh wan patah sareng narima patah aksara kitu tah wan patah sang narima patahan aksara qablahuma dina samemehna itu wawu jeung yaun. Oh, yakni ngamaksad bab musani huruful lini ari hurufna lini cenah. Hurufna lin bila madin kalawan hanteu aya mad eta wawun wawu wa yaun sareng ya sakana anu narima sukun aksara wan pataha wan sakana anu narima sukun itu wawun jeung yaun wan pataha sareng narima patah naon maksara qabla umadna samemena itu wawun jeung yaun nahu khaupin wa baitin saumpamana lapad khaupin wa baitin ieu teh lain mad kade ya da madlin mah lamun cicingna dina naon dina tungtung kalimah atawa dina tungtung waqaf dina waqaf kakara disebutkan mad naon mad li seperti kan li ila fi quraish tak kakara naon tah mad lin lamun kieu mah li ila fi quraisin ila fihim rih nah eta berarti naon tah disebutna naon harpulin lin hungkul eta mah madan sapertikeun khauf jeung baitin wasumia sareng dingaranan itu wawun jeung yaun bidalika kuintulin li anahuma karena sanyana itu wawun jeung yaun yakhrujani eta kaluar itu wawun jeung yaun pilaini dina barik dina leuleus wa adami kulpatin sareng henteu ayana kasulitan ala lisani kana lisan sabab teu sulit lisan oge ngomongna khauf ulah khauf cenah khauf bet ulah khauf jeung bait ulah baitun imah babun panto subakun janela kitu teh jidarun bilik janatun lomari miratun enteng barodatun kursiun kursi nanjokana kursi eta lo kana tupahun apel eta nya baheula nya kitu nya terus enak wal inhirapu suhiha
qabla uma wal inhirafu suhiha wal inhirafu sareng ari huruf anu kasipatan ku sifat inhiraf suhiha eta disohihkeun itu inhiraf bilami dina lam waroi sareng aro wabi takriri sareng kalawan sifat takrir ju'ila eta dijadikeun itu ro ngan ro mah kasifatan ku sifat takrir jadi inhiraf teh di antarana lam jeung ro ngan aya ro mah kasifatan direujangan ku sifat takrir ari takrir teh naon ngagelet takrir teh naon cenah ngagelet ter bismillahirrahmanirrahim tapi ulah kieu teuing bismillahirrahmanirrahim salah da teh kuduna esensina ro teh ngageleterna teh sabaraha keleteran 3 kaleter bismillahirrahmanirrahim gitu kumaha cenah lamun arona ditasdiran apakah keleterna jadi genep henteu tetep 3 kali ngen aya tekenan hir ulah kieu hir ulah tetep 3 kali yani ngamaksad baba musannif annalama kana sanyana lam waro'a sareng ro yusofani eta disipatan itu lam jeung robil inhirafi ku inhiraf ai hartina inhiraf teh kamari teh naon cenah hartina inhiraf teh naon cenah meng mengkol kamari teh mana nama teh cenah alladzi anu huwa retaritul ladzi lugatul mablu nah itu nyai oh huwa ari itu ladzi lugotan dina mungguh lugatna almailu eta mengkol jadi lugatul mablu juga teh ba'da teh apa iya nya wa inna ma yuqala sareng pastina dicarioskeun inna ma yuqala wa inna ma yuqalu sareng pastina dicarioskeun laum pikeun itu lam jeung ro bidalika ku itu inhiraf lain hirafihi makarana narima mengkolna itu lam jeung ro an mahrajihi matina mahraj duana itu lam jeung ro hatta ya sila sehingga narima tepung itu lam jeung ro mahraja goirihi makana mahraj salianti itu lam jeung ro wadalika sarengati are itu inhiraf eta allala makana sanyana lampi itu inhiraf inhirafun ari narima mengkol ila siro ila teh tor pilisani kana gigir lisan ai tor putih naon gigir tungtungnya pempura ila tor pilisani kana tungtungna lisan waro'a sareng sanyana ro pihi dina itu inhiraf eta inhirafun mengkol ila dohrihi kana dohirana itu lisan wa mailun sareng tegasna mengkol qalilun anu saeutik ila jihatil lami kana jihatna lam walidalika sareng kulantaran itu madkur yaj'alu tanga jadikeun ha kana itu lam jeung ero itu kana huruf inhiraf maksudna mah itu ya matak teu mage naon al isag ari isag teh jalma anu berat letah laman kana lam jadi lamun tema jalma anu berat letah mah ro teh jadi lam tah oh salah berarti mulus ngalogatan hampura ya alo ngajadikeun ha kana itu ro tah kitu tah saha al ilsagu ilsag ari ilsag teh jalma anu berat letah atawa jalma anu cadel laman kana lam jalma anu cadel mah ro teh jadi lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lo aya nu kitu aya lain ngaledek aya gitu. Gitu. Terus deui mana teh? Sama dina itu tempat. Sama dina itu tempat. Maksudna dina eta ilsag. Walam sareng kedah apal anjeun annaro kana sanyana ro. Tusopu eta disipatan itu ro bisipatin zaidatin ku sifat anu nambah alalami kana alam jadi roma disifatan ku sifat anu nambahan kana sifat alam
Waya sareng ari itu sifatin zaidatin atikraru eta tikror. Jadi lama teu boga tikror, ari lama boga tikror tina inhirop teh. Wa sareng ari itu tikror ngagalater i'adatu syai'i eta ngabulak-balikna perkara. Wa aqalluhu sareng ari pangsaeutikna itu tikror eta marotun sabalikan. Jadi pangsaeutikna rong ngagalater teh sakali balikan. Ara ngan hese anggarnya. Wa makna qaulihim sareng ari makna ucapanana ulama aroa nanti aroa tikrorun aroa arou ari ro tikrorun eta kasipatan ku sifat takrir. Terus naon kan teh hamzah terus hamzah naon di hurufna ya nan huruf ha nun ha annahu kana sanyana itu ro qabilun eta anu malebahan litakriri nya bener kana takrir teh litakriri kana takrir wala wau eta teh wau aduh euy ieu hurufna kamarana teh kahapus kieu nya. Lam alif teh asyhadu alla ilaha illallah lirti'adi tarafil lisani karena narima ngageleterna tungtung nalisan indanutki dinalika ngucapkeun dinalika ngucapkeunana. Soalna make jeung eta ro dikasipatan ku sifat takrir sabab lirti'adi tarafil lisani indanutki karena narima ngageleterna atawa bulak-balik nalisan tungtung nalisan ketika ngucapkeunana. Walitapasi sinudo dan nistatil. Walitapasi sareng eta tetepikeun sifat tapasi ari hartina tapasi teh naon cenah kamari teh? Mun hartina tapasi teh naon kamari teh cenah? Muncrat. Lain mecrot kade. Cenah mulus abi ge cenah boga babaturan di kobong dua naon mun ngomong teh cenah muncrat. Heos teh mah. Dibere mik teh. Jika anu kakara yang hanyatkeun dina mesin cuci ini kan. Paseuh mik teh. Buka ding deui. Geus loba. Sin asinu ari huruf sin dodun huruf dod. Istatil kudu ngajadikeun sifat istitolah anjeun. Ngeunna nadoman mah teh walita pasisinu dodanis tatil. Naon cenah mulus make jeung aya nunan. Ning teu dilogatan nun mah eta mah nun tina tanwin dina naon? Tanwin dina naon cenah teh? Dina dal. Lawan cenah? Dina dal. Seperti kan urang geuning mun maca qul huwallahu ahad. Allahu somad. Ya lamun diwasolkeun ulah kieu qul huwallahu ahadullahu somad teu meunang. Maka jeung dulo komo kieu qul huwallahu ahadulillah ti mana maka jeung aya lillah jeung hu ka ditu lillahu somad peteka arti ku jurumnya oke nya sok aya geuningan qul huwallahu ahadulillah nah maka jeung dulillahnya wan maka jeung aya namahan huruf lam di dinya jang naon jeung di lillahu mun rake make huruf lam lillahi mun qul huwallahu adulillahi somad paling oke ieu mah dulillahu emangna motor nmax divariasi ku lam kagak abah jadi landmax beuleuh nya lam agak bahit motor beat variasi make lam jadi
lebet lebit oh enak repo aja naon ngaledek sia kaing was ya tinggal ya tinggal itu ya emang bener babacaan nanti kul huwallahu ahadun kul huwallahu ahadun Allahus somadu ya ieu teh ayat hiji tong lieu tuh ame paham mana ya itu da tajwid dikeneh pan hubungan ayat hiji ieu ayat 2 ayo kul huwallahu ahad aya nu maca kieu kul huwallahu ahadullohus somad menang teh gitu teu meunang maka jeung jadi dulloh tak cenah mulus kapan teh cenah hamzah wasol tasbutu bil ibtida wa tasqudu fi tarjih ngan ngawasolkeunana salah memang eta ngan ngawasolkeunana salah tinggal ieu tong bangun ya tinggal ieu tong bangun ya tinggal ieu ya qul huwallahu aya disebutkeun tanwin teh aya patokanana dina jurmiyah nunun sakinatun talhaku akhirul ismi labdon la khoton cenah nunun sakinatun talhaku akhirul ismi labdon la khoton ari nu disebutkeun tanwin teh nun anu sukun ya nun anu sukun anu sok milu kana tungtungna kalimah isim labdon dina lapadna wungkul la khoton teu aya dina tulisan asalna tinggal ieu asalna ahadun teh kieu asalna mah ieu memeh jadi tanwin mah kieu asalna ieu mun didohirkeun nah ahadun nantinya soalnya tanwin teh arek tanwin jabar ke tanwin jr tanwin ps kabeh oge aya nunan tungtungna teh lamun didohirkeun mah seperti kita sora nama akur jeung kieu tah ahadun akur jeung kieu ahad dun ngartos kulantaran eueuh dina tulisan nana nya eueuh tulisanna aya dina lapadna wungkul berarti urang ge ngucapkeun kana nun teh na ucapan wungkul ulah dina tulisan kieu tinggal ieu aya nun anu sukun lin sukun aya alif na hamzah wasol kadempet kuduaan berarti ieu aya harakatan atawa eueuh dengan sekadar pet kutibilan tuh kubatu tinggal ya ahadun aya Allahu ketika diwasolkeun ieu teh jadi harkatan ya alif teh sam wasol dina lapad Allah teh kulantaran hamzah harkatan mangka di dieu iltiqo ceuk nasorob iltiqo sakinaini ala ghairi hadihi tepungna sukun 2 hiji sukunaan tinatan 2 sukuna hamzah was tina lapan Allah mangka wayahna salah sahijina kudu dihar katan mana nu kudu dipilih kudu diharkatan nah nun nah alif puguh ari alifna da hamzah wasol ketika kadempet mah eueuh leungit harkatna ge ulah dibalikeun deui atuh mang kalau harkatna teh naon nun ngeun harkatna tilu aya p aya jab aya j rek harkat naon heula ieu datang we elat al harfus sakin idza hurrikat bil kasri di mana aya huruf anu
sukun tuluy rek diharkatan mangka wayana diharkatan ku harkat naon kasrah nah sorop teh teh ya sing puguh ngaji tasrifan teh kudu sing nerapkan heula tinggal ya mangka diharkatan si naon teh si nun dibaca kumaha kul huwal ahadunil husomad ngerti ngertos nah itu ulah kieu nah jadi kieu mah kul huwallahu ahadullahu somad salah komo kul huwallahu ahadulillahu somad di mana make jeung aya lam kayak ngarobah ayat kan teu meunang tah ngertosnya ngertos berikut ketika orang maca doa sabada orang adan Allahumma Allahumma nanti wassolatil qaimah sayyidana Muhammadanil tinggal ya Muhammadan alladzi Muhammadan alladzi berarti asal mah kieu Muhammadan nya aya huruf anu suk nyaeta hamzah wasol sabab kadempet mangka ku diharkatan hiji nyaeta naon dibaca Muhammadanil ladzi lamun al wasilah berarti Muhammadanil wasi lati ngerti nah itu terus manaeun cenah mete cenah ieu teh manaeun teh lan yakni mana yakni oh hanapna eta yakni ngamaksad Bapak musonib litapas oh litapasi eta tetepikeun sifatna tapasi bangsa muncrat harpun ari huruf wahidun anu sahiji wa huwa itu harfu wahid asyinu eta sin tapasat anu narima muncrat itu sin pil pami dina baham li nah teh li rohowatiha karena leuleusna itu sin hatta tasolat sehingga narima tepi itu sin bimakhroji to'i kana mahrojna to walhaku sareng ari nya walhaku teh non wa terus hamzah tanya wa alhiku non wa daripada diga hejo wa sarang ari nyantelkeun almut kaya wa alhaqo eta punten wa alhaqo sarang nyantelkeun saha almutaqaddimuna ulama anu ti heula kabeh asa kana sa bisyini kana syin pitapasi dina kasipatan ku tapasi wa qalu sarang nyarios itu mutaqaddimun inna hasanyana itu sa atawa ta teh ta sa as ta titikan teh euy eta ketingali aya dengan kata tingali teh li innaha karena inna kana sanyana itu tak tapasat eta narima muncrat hatta sah salat sehingga narima tepi itu ta mahrojal pa'i kana mahrojna pa walidalika sareng lantaran itu madkur tabadalatan narima patuker min hatina itu mana cenah rujuna ka mana eueuh tina itu sin minha tina itu sin kila teh P eta teh oh payuqalu mangka diucapkeun naon hadpun wa hadatsun kitunya hadpun wa hadasun
lapad hadpun wahadsun. Wal mustatilu sareng ari hurufna sifat istitola eta harpun huruf wahidun nu sahiji. Wa sareng ari itu harpun wahidun adodu eta dod. Wastitolat sareng narima panjang itu dod pil pami dina cangkem lirohawatiha karena narima lelesna itu dod hatata salat sehingga tepi itu dod mahrojal lami kana mahrojna lam. Walidalika sareng kelantaran itu madkur udgimata didegom kenon alamu lampiha dina itu dod wapisini sareng dina sin nahu waladolin wasyakirin saumpamana lapad waladolin wasyakirin dua bait al akhdu bi tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'an na asimun li anahu bihil anzala wa kadza minhu ilaina wasala wal akhdu sareng ari ngalap atawa nyuprih bitajwidi kana ilmu tajwid hatmun eta wajib lazimun anu misti bari misti man anu sahabai jalma lam yujawid teu make ilmu tajwid itu si iman Al-Qur'ana kana maca Al-Qur'an asimun tah berdosa itu iman li annahu karena sanyana kalakuan jeung tingkah bihi eta tetep kana itu Al-Qur'an al ilahu ari pangeran datawadatna pangeran anjala eta parantos ngalungsurkeun sanyana itu ilahun kana itu Quran wah kada sareng eta nya kitu deui itu Quran minhu ti itu ilahun ilaina kange urang sadayana wasala tatepi itu Al-Qur'an. Al-Qur'an teh sabab cenah teh hiji kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah nyata berikut kange urang sadayana anu jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Yakni ngamaksad bab musannif anal ahda kana sanyana nyokot atawa ngalap atawa nyupri ael amala tegasna ngamalkeun bitajwidi kana ilmu tajwid wajibun eta wajib lazimun anu misti likulli qori'in pikeun saban-saban jalma nu maca Quran. Palidalika mangga kulantaran itu anal ahda man sabe jalma lam yaroa eta henteu ngaraksa itu siman qawaidah tajwidi kana qaidahna ilmu tajwid bi qiraatih dina maca bacaanna itu man Al-Qur'an kana Al-Qur'an bi aya qira'aku yen maca itu siman hukana itu Qur'an qiraatan kalawan bacaan takhallat anu nyacad itu siman bil makna kana manana Al-Qur'an aw bil i'rabi atawa kana barisna Al-Qur'an bahwa tar itu siman asin eta anu jiga asin kere lain asin eta anu berdosa asimun tegasna berdosa li analoha karena sanyana Gusti Allah taala bari Allah anjala eta ngalungsurkeun Gusti Allah bil Qur'an dina Qur'an al amro kana aturan bitajwidi al amronya al amro kana marentah atau aturan mangga bitajwidi kana ilmu tajwid haitsu qala dina sakiraana ngadauh Allah warattilil Qur'ana tartila lapad warattilil Qur'ana tartila warattil sareng kudu nartilkeun anjeun naon ngartina nartilkeun teh anjeun kudu maca kalawan make ilmuna Al-Qur'ana kana Al-Qur'an tartilan kalawan tartil sanyana wa qala sareng parantos ngadawuh saha Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhahu atartil wari tartil huwa tartil tajwidul hurufi eta tajwidna pirang-pirang huruf wa ma'rifatul wuqufi sareng nyahokeun pirang-pirang hukumna waqaf lakin napihi tetapina itu Ali eta naon mah jeung kitu naon lain eta
naon eta teh nya kelak oh nya naon anna ma'rifatal wuqufi sanyana nganyaokeun pirang-pirang hukum waqaf eta laisat lain itu ma'rifatul wuquf minal wajibati tina kewajiban likaulin nadim karana dawuhanana kinadim nyaeta Syekh Jajari walaisa fil qur'ani min waqfin wajaba lapad walaisa fil qur'ani min waqfin wajaba wa kada minhu ilaina wasola lapad wa kada minhu ilaina wasola teu dilogatan geus adina abet bil fa'i bi alifnya bi alifin kalawan make alif al itlaqi tegasna alif al itlaq ae wa wasola tegasna sareng tepi na Al-Qur'an min ila min nanti minal ilahinya bener tuh minal ilahi tinu jadi dat pangeran ilaina ka urang sadayana ala lisani Jibril netepan kana lisana Kang Jibril malaikat bibayanin kalawan papertelaan mutawattirin anu pegat-pegat minal lauhil mahfudi ti lauhil mahfud wabayanin sareng kalawan pepertelaan wabayanin nabi sareng kalawan pepertelaan nabi wabi ilmi tabi'ina sareng kalawan kanyaho ilmi atawa bi ilmi atawa ta'alumi teh wabi ta'alumi tabi'ina sareng kalawan ngajina pirang-pirang tabi'in summa atba'ihim tegas saterusna nunuturkeunana itu tabi'in nah teh kadang teh wa ilmu teh wa ilmi non lan wow tuluy naon di ha terus lamim oh hulum helm bisanya kagabah mah kumaha bujur we mah maca teh kala mikir heula ye kala naon teh nya euy nya wahilmin sarang hilim jaro anu berjalan itu kamana rujuna teh itu bayan ilama saykhina ka guru urang sadayana rohima muga masan rahmatu ka itu saykhina sallallahu Gusti Allah terus naon hurufna teh mimnya terus lan naon mahorijul huruf mim ho terus nyanya salah ini beda geus rahimahullah naon teh oh mutawatiron gitu teh bari anu pegat-pegat ya pegat-pegat tadi dia mana mutawatir kada etanya kitu di itu mutawatir yusopu eta disifat naon atartilu tartil al mustamila ku mustamil ay mustamil teh ngawangku alat tajwidi kana tajwid wa tahsini sareng kana tahsin ngaluskeun wa tabini sareng kana tabyin netelakeun makharijal hurufi kana pirang-pirang mahrajna huruf wa sifatiha sareng kana pirang-pirang sifatna itu huruf wasa iro muta'alliqatiha sareng kana sakakarina pirang-pirang anu cumantelna kana itu huruf allati anu huya eta tulati mu'tabiratun eta anu direken fil lugatil arabi dina bahasa Arab alladzi anu nazala anu ngalungsurkeun itu ladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an berarti alladzi tegas nadat hampura nazala anu ngalungsurkeun itu ladzi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an alladzi ma anu maha agung bilisanihim kalawan lisana itu Arab jadi kieu maksudna teh ya ponok carita nama
Ieu teh nyarioskeun bahwa cek Bapak Musannif teh nuntut ilmu tajwid teh wajib. Bahasana ge al-akhdu. Al-akhdu teh dua makna. Hiji belajarna, dua ngamalkeunana. Dina al-akhdu teh hiji naon cenah? Belajarna, dua ngamalkeunana. Sanajan cek musannif di tengahna innal akhda ay al amal. Tegasna amal ngamalkeun eta ahda teh. Memang kieu ya memang teh. Nuntut ilmu tajwid teh fardu kifayah. Nya, fardu kifayah lin? Fardu kifayah. Ngeun lamun setiap jalma anu teu ngalakonan fardu kifayah heg arek ngaji kana Al-Qur'an mangka kakeunaan ku hukum nomor kadua naon fardu ain. Jadi ngamalkeun nama fardu ain nuntut nama fardu kifayah sapertikeun ilmu nahwu jeung sorof kitu panan. Ilmu tajwid kitu sami. Itu beda jeung ilmu tauhid fardu ain. Eta mah. Ieu mah dina masalah tajwid itu tah. Saking pentingna cek musannif naon make jeung kitu cek musannif dieu li annahu bihil ilahu anzalahu hakada minhu ilaina wasala. Ieu teh Al-Qur'an teh hiji naonnya hiji wahyu Gusti Allah berdasarkan ditepakeun Gusti Allah kana lisana seorang malaikat Jibril dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ti Kangjeng Nabi dipasikeun ka para sahabat, ka para tabi'in terus deui jalma anu ngajalur kadinya sehingga tepi ka guru urang sadayana sehingga tepi ka urang sadayana. Atuh urang oge jalma anu rek maca Al-Qur'an ulah gagabah. Da orang Arab oge teu gagabah baheula maca Al-Qur'an. Komodi Kangjeng Nabi kan tadi Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam teu gagabah kana maca Al-Qur'an berarti urang ge ulah gagabah. Ciri gagabahna maca Al-Qur'an kumaha? Teu warotil. Naon maksudna teu warotil teh? Teu make ilmu tajwid. Teh kitu sok hartina aja. Engke mah anda bikin ke jam 11 kade persiapan. Isuk anu ke jam 11 isuk mah. Semua ngaji cenah isuk wae diontrog ka imahna tingalikeun. Siksa lah. Siksa. Manehanana nu eueuhna teh. Oh. Mana mah teh? Wawun wa yaun sakanawan pataha qablahu mawal inhirafu suhiha huruf elin wau jeung ya duanana huruf elin wau jeung ya duanana huruf elin wau jeung ya duanana paeh ku harkat jabar eta mistina paeh ku harkat jabar eta mistina huruf elin wau jeung ya duanana paeh ku harkat jabar eta mistina. Bait kedua genep huruf takrirnya etaro dina tuh huruf takrirnya etaro dijadikeun huruf takrirnya etaro dijadikeun Sinta pasi dodmah diistitolahkeun Sinta pasi dodmah diistitolahkeun Sinta pasi dodmah diistitolahkeun wal akhdu bitajwidi hatamun la lazimun malam yujawidil qur'ana asimun ari ngalap tajwid eta kamistian amal kamis nulis rebostian berarti ulah ada geus Kamis dituna Kamistian
ari ngalap tajwid eta kamistian. Tos kajalma anu bade ngaos Al-Qur'an. Kajalma anu bade ngaos Al-Qur'an. Li'anahu bihil ilahu anjala wa hakada minhu ilena wasola. Karena Allah eta atos nurunkeun. Karena Allah eta atos nurunkeun. Karena Allah eta atos nurunkeun kitab Quran anu atos didugikeun. Kitab Quran anu atos didugikeun. Tos sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wawun wa yaun sakana wan pataha qabla alin wa ujeng ya dua nana pae ku harakat jabar tamis tina pilami war ro bitak ririn juil wali tapasisinudo danis tatil huruf takrir nya etaro dijadikan sinta pasi dodmah titolakeun walah duaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tasba'u wa min dawatin la yustajabu laha